Teuing asa arawu jarempling kieu. Heeh nyata sajenu euy barudak mah. Pugu nongkrong ge. Heeh nyata. Ieu sakali teh mau we. Teuing atuh. Urang nyata wabu. Sakali perempuan, taros perempuan dulu nya harus gawe. Aduh, menuju ka Rempel ya. Nya muhun ah. Hah? Kata Punten bade tumaros ari ya teh. nya Kampung Pamumpek. nya muhun Oh, ari Bumina Mang Jipo. Terang. terang ah. Oh, tebih teh ti dia. Ah caket paling dia mah mun di mah paling ditu ah. Ganagang itu kalebat. Mun. Ari ka lebetna tiasa motor. Biasanya anak motor kalebat nama. Mun. Atuh urang tanang. Ayo, di situ terang mah tuh abdi dijajabkeun. Oh, ya kersa teh. Kersal dan menuju Karempali gitu. Mun. Atuh ayo urang eta. Dari rumah mana nih? Ayo. Ayo, dulu anter. Urang numpak. Nang wae bade. Makanya Atuh ayo. yang paling dia karena gang dia biasa Oh, kalebat sanes ya kalau kan kalau gang gang kenaknya kamu teh nya. Jadi betah ieu kan ya. ini kata Sarah kamu kenapa di WC kan? Kali dia. Mana nonna? Ah, apa tadi? Oh, iya, aku Nu keluar mah. mual di dia. Oh, ya Bumina tebih keneh. Ah, kedap deui teh badinya. Oh, Kapal dia? kali mana? Kapal dia. Isan, San. Di dia. Non. Apa beste? Eueuh orang ka sawah. Non gitu. Tah ya tamu nek ka babeh maneh. Oh, ah. Dayanya babeng. Aya. Oh, nuju ka Serang Heeh. urang. Oh. Beli bayar dijajakeun tuh, mangga. Ari ka tiasa motor urang. Ya, Oh, itu kare apa? Karsa teh. kersa. Oh. Itu orang dijakeun ka abdi ge. Daya rada isinan. Oh iya isinan. Iya tuh. Hari itu kawaraga teu di situ aya cara kumaha kawaran. Betul, nongkrong biasa. Oh. Ayo dulu. Ngakot lama kan. Ya baik dari itu. Jangan. Ah, atuh sandi payung di nu tadi tikungan, di bari nu lamot teh. Oh, mohon. Awat nih tikungan paling tinggi Sana sana. tadi pada kalebat kan. Oh, mohon mangga. Di bari nu lamot teh. Ada lah. Angkatkeun tuh. Assalamualaikum, Nak. Euy. Oh, Cek.
Ulah tuh lali lama nih mah. Ayo tadi sahanya euy. Tahu orang kita apa? Nah, makannya nangan ini mah pawang kan. Satu asa camprah nempuannya. Oh, buku. Wawu. Heeh. Itu tah kuncinya. Kang, namanya kunaon, Kang? Mogok motorna. Mogok. Nya. Urang kumaha? Kitu nyanak jadi aya. Oh, nya tuh. Ini loh orang. Oke. Oke. Cari dia sana nya. Iban motorna di dia. Mana naon di dia? Moal. Yang tebihnya lumayan. Kenakan Kang nya. Yes, itu. Enak we helmnya. Mana naon dia? Simpan wae da aman. Mana naon? Cakap boleh dia. Oh, Dia cara ieu makanan euy. Saya makan ini nih. Kang. Enakeun ya jang di dia mah. Sawah seueur. Tiis deh. Ademnya. Nyok ieu teh tong ngange sapatu da. Kalau dokan mah. Sapur labu euy. Cantuman orang tadi mah. Pak. Ya tamu, Pak. Tamu. Tamu di mana? Di mana tadi teh? Abi di Bogor, Pak. Oh, mau sedap. Ya. Ayo nyungal anak ayo. Mohon. Kita mina gunung naon, Kang? Ya. Gunung Gomong. Bambu maksudna. Nuju naon di Serang mah? Ah, iya mah. Di mana itu, Yang? Di Bogor. Hmm. Mun ieu teh bade ameng we ka dieu teh. Jadi hoyong terang kaayaan di dieu gitu. Sanes maksud sinareng tujuan teh kan meureun ameng teh kedah aya kana ke naon gitu depan bapak mah di dieu keur bang kieu. Melat pare paling coba gararing geuningan teh sarang we. Maksud sinareng tujuan teh bade arameng we urangnya. Mun hoyong ameng we cenah Oh, saur nama teh. Mangga teh cara alik itu di Oh, Ya, ya. ngawagol teh ieu teh. henteu sok. Sok Jang, lebat Jang. Kayak orang hamparan hayu lah kadarna we da mahal ieu. Jadi saung. Sok karena teh kotor teh ieu tah sakali di ya. Enakannya apa tuh? Yo nah. Saung kita can beres teh. Sok cara di tah. Duh, Sepatu lah, aman nih Jang. Mangalumna di saung ieu, can balas beres ieu saungna gitu. Can beres. Sobek. Barala kelas murang kali ramang cenah ieu teh. Kamu orang kali ka sekarang mong di dieu urangnya. Kering dari ramang. Maklumlah di saung ge. Po bangsa pacu segala ning pabayatan ku mah. Ras ulus kadinya.
Aduh, jangan kayak kopi-kopi acan nih. Ah, wios wios. Ya, Abi nyanak, Pak. nyanak tapi teh can di itu. Oh, mohon. Jangan lah lebat tuh, jangan. Aduh, Bapak. cewek ngalin tang ibu kumaha. Nah, kue-kue tuh, Pak. Ya, mangga. Oh, jangan di Bogornya. Di Bogor mun. Seuran. Kang, balik Kang. Aduaan. Nah, we. tidak. Oh, Kang, mohon, iya, Kang. mohon. Mangpang nuju Salse di Bogor teh. Oh, iya. Kurang ameng ka Cianjur. Sudah libur pengintennya. Mohon. Aduh, punten ya di dieu ya, tadi Oh, barawa iya. nih. Kayak cai-cai acan aduh, kira ngapunten ya. Ya, wios, Pak dah. Nuhun atuh kadongkapan ye orang Bogor ye. Maklum di dieuna lah kumaha atuh ini teh tiasa ngajamu. Ulah kira ngapunten we, Jang. Wios wios. Abi oge punten ya bahasana teh tiasa lemas ari Bogor mah Oh, Kang. iya. Jadi heeh. Ya, ada Gitu, masing-masing daerah panginten Mohon, masing-masing cariosan lagi benten. Adi ge Bapak ge orang Cianjur asli. Tapi teh tiasa ada kumaha atuh. Dan asli nama sepuh kapungkur nguping eta oge cariosan. Kedah kieu namun geuningan kumaha atuh da sanes teh hoyong namun majengkeunana Jang. Majengkeunana nu sasah mah. Komo murang kali gini kan zaman ayeuna mah lah. Nu itu teh ieu teh kacan aku zaman panginten. Padahal Cianjur mah kapungkur sawer sepuh oge. Aduh nu sakitu lentongna tapi nu ngomong Bapak oge ulah kira ngapunten we da ulang Cianjur asli oge teu tiasa gitu. San. Kadia teh san cai canakan san eta mu cenah. Punten ka Wios atuh tong ngari deui. Sok aya cai-cai atuh lah. Sok kadia beresan mangkana teh tadi serang teh aduh tadi saung deui ka Balugru gitu nya. Maklum ya ulah kira ngapunten ya murang kalihna ya. Mohon sawios. Isinan ya mah maklum meureun di kampung gitu lah. Ulah kira ngapunten bilih kirang tata carana naon tata tertib. Abi ge nyanak eta itu teh kopi. Oh, Abi teh di warung we mun. Repot. Asa kantenan gitu. Asa kedah nomor nanti dia tamu Wios ya. teter Kantenan we bieu teh ngalangkung di warung. Nyu kopi lah meureun. Iya, ditampi ya, Cina. Mun mangga. Kang, ya, Kang. Cai teh cai we. Cai-cai atuh, Kang. Kamari li ngalah cau can asak. Oh berarti kebon ge aya mah. Ah ya tadi pahe lebat. Oh, Bon gitu we di kampung mah. Iya. Aya tangkal tales pelakeun, tangkal sampe pelakeun. Alhamdulillah nih tuh sekalian beuleumeun mah. Nya beli hoyong mungkin ngarala gitu. Kanggo goreng-gorengan di Oh, kota iya, mah iya. maklum Atas Sok rawas di ieu ge tos aduh enak pisan gitu nya. Ini di kampung di dia teh jadi sarae gitu sararopan dari abdi mah teu tiasa sopan gitu nya Sundana teh. Jadi asa aya-aya we satiasa-tiasana gitu. Ya, maklum bae merangkali majang. Anu sopan-sopan, anu teu sanaos urang Cianjur asli oge nya eta anu tadi teh dicarioskeun Bapak oge. Aya anu sopan, nya sebagian meurna anu terangeun. Karena cariosan sepuhna kapungkur anu masihan wejangan-wejangan pasti eta mah meureunan moal ningalkeun tali paranti lah intina mah kitu. Terus Bapak oge alhamdulillah meureunan salit-aliteun gitu. Sok rajeun gitu. Tapi kumaha lingkungan gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan lah di dieu mah seperti isan matak isinan gitunya hanya nama datara ruang riung gitu tara ngiringan atau napi ka kuy sakola paling nya buntas bantos ka Bapak di dieu lah. Saya ari kitu mah Pak. Masa kolak keneh teh, Pak? Kamarin mae keneh kaluar mae keneh teh. Oh, Ya. Alhamdulillah tapi hayong aras urus saurna teh cenah. Ngurus domba segala rupi dibagal ku Bapak teh atau maka sing teh. Ngabantos eta Ah, iya meureunana we. ngabantos bapak meureunana. Ya, paling di dieu diserang taruh bat rambut jukut gitu. Iya aduh. Iya punten ya ngarara sepe ya. Mohon mangga. Sepe. Mangga. Kita Bapak ge aduh. Kaseepkeun bako segala teh acan uih da ieu teh. Aduh, cobian atuh ya ku Bapak ya. Rokona mah teh ya aduh, sae mah ya orang kota mah ya rokona ya. Aduh. Punten ya Bapak ya nyuwun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok atuh Jang.
Mangga. Hanya Iya, bapak iya. ngarokok ujang anu nyanakna henteu tak kopina Iya. tuh sok lah. Tos. Ya, Oke, Bang, apa? bagi-bagi lah Nah, iya, iya. biasa we lemberan wayahna tah hampura ya aduh. Ada teu aya canakeun di Bogor mah naon Ah, nah ada ieu mah sanes ngahaja panginten ti ditu nage mah. Arameng ka raresan amengna ka saung kieu dinya aduh. Ya Ulah tak kirang enakeun ngapunten. di dieu teh ningan tiis gitunya posisina teh. Ai sisi gunung mah alhamdulillah cai mesti kena aya namun kapali dieu mah nyata kakirangan eta tuh. Sampai seueur keong di aya eta oge ti pertanian. Nandugi ka paling ka tepas RT, tepas RW, kadang-kadang di madrasah. Namun bapak mah nu dipika hoyong, anu dipika hoyong pisan ku bapak. Di pertanian teh hoyong dugi ka Serang. Di Serang teh anu kedah kumaha teh janten terang anu gaduh Serangna di Gupayan nuju aya di Serang. Ieu keong kunaon ngabasmina keong. Carana kumaha sok melak pare teh atuh ai hoyong aya pertingkatan mah ti pertanian misalkan dameurna ningkat anu tani pertanian oge ai masihan wajangan mah aya tingkatan insyaallah anya na gameureun ka canak gitu. Namun bapak mah sok aya eta ge nguping saurna ka Bogor ge bade dipasihan pupuk naon cenanya tapi bapak mah teu acan nampi anu sanes mah alhamdulillah atos anu urang teh. Namun ditawari di antosan lah bapak gitu. Bapak ada sarangna sanes bapak pribadi teh nu batur. Oh jadi kuli merenangnya. Maro Oh. muhun. Jadi Maro. upami kenging sakintal 50 kilo ewang gitu. Oh. Namun sok dicana kita oge sok ngasihan kamu berak sab tengahna gitu. Nah abdi mah nu dipika hoyong pisan teh sebagian petugas pertanian masihan wajangan teh hoyong dina galengan lah gitu. Oh, Nah, anu bade gaduh sabebecek, anu bade gaduh sahektar, sok canak nu gaduhna teh tah, Pak. Cara nanam teh kieu, atuh pupukna teh kedah kieu. Cara melakna oge, komi misalkan cenah aya bahasa legowo, sok di legowo teh bikin hasilna kumaha. Tah bapak mah hoyong dugi ka kitu lah gitu. Hoyong netral ulah sampai ka di tepas anu sanes. Pak kieu kan ai tukang tani mah tah paculna mana paculeunana gitu. Tah kedahna mah kitu. Saya gitu berarti nya. Sakedahna mah gitu. Ai maklum ai di kampung mah pan teu sareng prakna mah ongkoh dikupingkeun dongkap ka bumi teh. Oh tadi teh nyarios naonnya hilap deui kadang-kadang gitulah gitu. Jadi lamun langsung ngagujubar cara ngagujubar ka sawah mah jadi jeung prakna gitu nya. Tah gitu. Sanaos ningal lah di urang ka sakola oge kadang-kadang sok aya pepraktekan atanapi naon gitu nya. Komo bapak mah dia alit duwi ka sepuh kieu tos gaduh incu di Serang sareng di kebon teh teu acan kantos aya penyuluhan misalkan sok dina galengan teh atanapi di saung kieu nya. Bapak lungsur Pak carana teh tah kieu. Oh kakirangan cai teh pupukna teh kedah ku ieu misalkan aya penyimpenan naon gitulah. Ya sebagian gitu. Yang mudah-mudahan gitu ujang misalkan di ditu di Bogor pan di Bogor mah pertanian seueur gitu mudah-mudahan tiasa nyanak aspirasi daripada ti bapak ti dieu mungkin aya rerencangan ujang ti ditu ngobrol-ngobrol mudah-mudahan dugi anu dipika hoyong eta ku bapak tah gitu. Pak, kumaha lamun ningali ka handap teh dia mah teh raoseun panas. Oh mun mangga atuh sok aduh da nyaeta atuh ieu na teh can beres ini sok atuh ngarali kana eta amparanna canak jang sok carana kan sok kamu Kunaon Kang? Nyapak. sok canak Kang kunaon Kang? Sok Dina repot. sok panas di depan aduh sok canak amparanna kana tarokona di sakatna canak ya sok itu na tamu tah eta ka mamanana sok man sok ayo sok amparkeun tah dieu tah ke orang beresan heula kelak hari dewa lah jajarkeun tah dieu tah sok nah orang bari ngadurukan jang lah. Oh, berarti teh tungku meremnya. Oh tunggu tadi dieu sok ah malah kadarna we ieu mah ya sok orang ngariung di dieu ya di mah raosen ya teu panas ting
Oke ya tuh. Wios. Orang nahar cai atunya. Wios Pak lah. Tos lah. Orang tekap. orang ngadurukan. Sok. Kayak orang mapasan lah suluna lah. Sanes Pak nya ieu teh ku ieu tiasa nih nya. Ah, ieu mah bapak kamari dirinya tati warung. Aya kaleng, malum di saung asa haneut teh, kieu poe asak cai. Nya sok dimanfaatkeun. Saur barangkali ana mah cenah. Lah, gunakeun potensi yang ada cenah gini gitu lah. Gitu ieu teh. Soalnya Bogor mah teu aya pan kitu Pak. Ayo ngopi, kieu we nyalira kanggo bapak paling Sanes bieu teh pas ka dieu teh abdi teh ningal istri ya. Heuh. Ningal istri nikah sae kitu nya. Enak kumaha teh, Jang? Mun make sinyang ngange cinung gitu. Oh, Jadi, gitu. Katingalna teh endah gitu tah. Ari Emang teh- Ujang teh can gaduh istri? Ari abdi mah atos, ari Oh, istri mah gitu. mun. Ngan ieu tah Abi can mah aya tuh. duit. Gak can nikah Pak Abi tuh. Perkawis murang kali istri mah. Mun. Mah mungkin kan jeung bapak mah tersepuh kieu. Mun. Tah kadana sareng murang kali tah rerencangan murang kali Oh, bapak tah. Kang. Sok eta mah ramengkeun ka bumina ieu tah rerencangan putra bapak tah. Kira itu ari hoyong ameng ka istri mah ku abi dijajabkeun. Mun Kang. Aduh. Karena Abi yang miliaran istri gitu di dia. Ai keresama ka urang kampung. Sanes pan ari di dieu teh di kampung ieu meureunannya di Pamengpeuk teh Mohon. Berarti aya tradisi naon anu dicanakeunana gitu. Upami nikah. Mohon tah eta. Oh, upami nikah mah di kampung Pamengpeuk ieu khususna. Mohon. Nya sebagian lah anu turunan susunan anu namina ti kampung Pamengpeuk. Pan di dieu mah aya jongor. Mohon. Saurna saur sepuh eta Mohon, oge. mohon. Kedah nyanak suri di dieu mah. Ari pamesuri teh naon Pak? Ah ai suri mah bapak ge ai lebet-lebet ka itu nama kirang uninga namung anu bakal kira-kira bakal nyalametkeun kana diri urang. Naon anu dipika direbutkeun itu ieu. Nu penting mah berkah salamet da teu matak abot. Aya eta ge benda nama sapertos sisir kerep namung dibungkus eta teh saurna. Eta teh tilas ninun. Eyang istri. Tah, margina mangna duwi ka ayeuna oge tah. Ciri khasna teh urang Pamengpeuk mah upami nikah teh atanapi Ujang ti Bogor. Mohon. Namut heula kedah ti dieu. Tah, nu dipasrahkeun teh sanajan nyanak mobil nyanak naon oge, teu nyanakna eta mah di dieu mah sing carileung lah gitu. Sapertos ngadama bumi. Pan di dieu mah kedah ngetan ngidua. Cobi we pirarian engkeun bari amang Ujang ka ditu. Teu aya bumi anu mayun kaler sareng ka kulon. Tah di dieu mah tradisina teh kitu. Sok aya we kajantenan upami teu numutkeun kana susunan eyang ti jongor gitu. Tah sakitu. Di jongor di palidinya Mohon dari payun gini tadi aya susukan. Di belokan teh Nah, mohon eta gini aya nu nyongclo tah paling kulon eta teh pangjarahan. Jadinya teh malihanan paling ge aya tah. Pangjarahan caket bumi tadi dinya di kidul. Hok eta mah sakantenan Ujang ka dieu engkeun deui. Eta nepi sareng rerencangan. Tah tradisi di dieu mah kitu. Punten ya teh emangnya sanes kurang sono gitu nya. Oh. Sanes kurang eta emang sih di dieu teh betah gitu nya. Enakeun nya. Enakeun posisina. Ya mungkin mesinanya enjing atau aku mah pasti ka dieu deui abdi teh. Oh, janten Ujang teh bade bangsu wae atuh eta teh nya. Tos rada sonten lah ieu teh bagina gitu nya. Nya. Ayeuna ka eta abdi bade uih heula mungkin we pade ka dieu deui lah kurang cara-carana nyawa kumaha cara-carana naon kumaha kan meureunnan kudu diajar. Oh, mohon insyaallah nya ulah yang ngapunten atuh Bapak di dieu sareng putra Bapak tah ada maklum isana isinan gitu. Nan ieu mah pilih gitu pami bade ka dieu deui nya meureunnan titip salam ka keluarga di itu atuh nya di kota. Ti Bapak gitu ya. Duh teh aya secanakeun naon atuh pada sampeu mah tuh kantun ngala gitu. Kami aya waktos deui mah ge sanes waktos mah tuh urang melem-melem sampeu gitu dieu teh aduh. Ulah kira ngapunten ya Ujang ya kasadayana nya. Abdi aduh nyungkan dia apa bisa. Nah, samsulna sami-sami. Mangga. Sok wilujengnya. Di hati di jalanannya.
Duh, tuh nya hati-hati di jalan ah. Kang, makan. Mohon. Ayo sanes ya teh bilih gitunya abdi bade ka dieu deui gitunya Mohon. bisi eta nyungkeun nomorna gitu. Oh, tanya Aya barangkali tah. Oh, Nya sok. Bapak mah teu gaduh HP lah, tiasa acan maklum lah diserang ge. Duka kumaha carana ge HP zaman ayeuna mah ning komod orang kali teh ditaroelan gitu. Terus aya nya sok. iya entasnya. Mohon. Oh iya berarti nya. Mohon. Tah kitu pami bade ka dieu teh janten masih heula wartos Mohon, gitu. ya, Mohon gitu. ka barangkali we. Ya jadi enakeun. Gitu. Mohon saya langgung saya gitu. Titip salamnya sekali di ka keluarga di itu. Ulah kira ngapunten di dieu da disaung maklum. Nah ngercai ge nemean ujang meureuning ngercai di tanah kieu. Mohon. Unik. Mohon mangga. Mangga ujang hati-hati di jalan aja kan. Mohon. Duh. Iya teh deh. Ya sok. Ya japun kadenya teh jang kade cara bisa. Sok. Tak kapali kulon ya kadenya nya. Ya. Entos heula ti ka dieu. Antosan we episode selanjutnya tong hilap subret